Duh, aing mah ngapoe hirup kesepian jeung kesepian batur mangeunah hirup teh balik ka imah aya si bebeb. Aing mah eueuh si bebebna kohid ka aing teh nulungan sugan atuh mere-mere randa ka aing teh. Rek anu waras we di kawas anu ti heula si kehed mah. Ka aing mere rajon eta mah turunan kudani si kehed mere si kohid ka aing baheula. Aing ti iseun di mah si bebeb teh duh. Asa piraku aing kudu ulin mah ka Israel. Loba meureun randa di ditu nu pararaeh lalakina diruda tah. Aing sapiraku aing kudu ulin ka ditu. Aduh, aing juragan urang geus gawe teh asa lila jeung juragan teh tapi kana duitna meni hese teuing aing tinggal nungguan balong piraku nungguan balong kadar gen nungguan lauk mijah mah kudu ditungguan kaos aing paraji wae juragan mah kumaha. Kadar ge lauk butut kitu lauk aing juragan mah kudu ditungguan ditempokeun bisi anakna paeh. Dikira-kira juragan mah aing gaji we hese di pentana juragan mah engke isuk iraha aing duit pabalatak juragan mah aing juragan iraha gajian. Aduh eta teh budak aing sih Pak, Pak, sing minta duit Pak, duh hayang kelabing Pak, aduh mabok eta mabok. Baru-baru mabok Pak ima kopi. Kopi mahnya kopi pikir tetolonjongan gitu. Sok teu ku bapak tuh kopi mah tuh. Naon ka kelabing? Bener ieu mah nyan Kopinya. Kopi ka mabok. Ieu mah lain mabok keur latihan ubi bapak. Mana latihan Aduh, erang ge bisi gayana butut keur mabok di ditu di kampalan teh Pak. Da ka ditu teh kudu ongkosna mah atuh. Mata ge abdi minta duit atuh Pak tuh hayang siga batur, hayang dugem. Da aing anak kijijina ge da kudu aya kudu diturut urang duit di mana juragan kumaha ka mana tah ka juragan atuh Pak. Ya abdi era kubuuk na buuk panjang kieu can pernah ka ditu ka klab-balab klabing. Aing ieu budak kijijina kieu juragan budak ka luar negeri aing budak aya di imah ge rieuet aing teh komo juragan. Buru pala meta 200.000 palah yang ke urang ka juragan heula atuh menta ieu. Nya atuh sih tungguan dina balong. Balong ieu. Maman anon abi nungguan balong ieu palah sok sieun nungguan balong ieu teh. Kita nungguan lauk kancra mijah cina tah. Wah, lila atuh ieu mah mending ka juragan palah sugan hasil. Nya aturan ka juragan heula. Nya sing hasilnya apa nya? Atuh di dieu nya 200.000 Pak ulah ponya. Nya. Aing da boga anak buah aing Aduh, aing apal ieu pamiarsa punten juragan. Tah, ek naon di maneh? Lah, biasa juragan. Ek pinjam duit. Nyan apa juragan? Da apal aing mah beungeut sia mah. Beungeut injeumeun. Atuh da kumaha deui juragan aya jalma miskin manginjem duit atuh. Ulah nyerikeun teh miskin atuh sia teh jadi mah hirup teh siga we nu boga gitu kos aing ieu. Da juragan mah kawuregaan. Ai urang mah da tempo jalma lagi kieu atuh. Urang mah juragan mah tiluhurna ge beunghar, ai urang mah tiluhur lagi geus miskin juragan. Da sia mah tiluhurna tuh da papan albu tempo juragan papan jati itu kuat. Ngan juragan mah teu boga pamajikan eta salahna teh. Aing arek ulin ka Israel ke sakedeung deui aing keneangan. Loba rana di ditu. Apa kitu Israel juragan? Apa aing kan ke nyewa guide aing di Indonesia aing di ditu. Di bandara. Arek naon? Neangan awewe aing sia teu mampu ditanyangan ti baheula. Mampu juragan aya ayeuna teh. Sok mampu mah bawa ka dieu tuh kain. Samun mampu mah. Ye juragan da urang mah teu dibere duit mah rek mampu kumaha. Cek aing ge sia mah. Ujung-ujungna teh duit sia mah. Ih, atuh da sagarupa ge kudu jeung ongkos juragan urang mah motor teu dibere mah nya kudu lempang neanana siga neangan rongsokan. Sok gampang mun kira-kirana puguh mah awewena aya mah sing kapake ku aing mah tong broning duit jeung aing mah arek inten berlian ge ku aing dibikeun sok da tuh
mana ongkosna heula juragan aya di ditu juragan awena teh gendut baheula mah ada gendut eta mah alah yang aing teh salah dibere turunan domba Garut aing gusia baheula lagi salah bolak mau igog siga udah nil siapa ka aing lain mah juragan langsing bukna panjang kamari mah da ditiung mah teu tar sok mun bener mah ku aing di mana ongkosna eta geus ongkos deui duh aing sia ongkosna juragan yo aing teh moal duit jual we yo mas putih ieu teh putih teuing geus ting sabaraha karat ting sakara ting sabaraha ieu teh yo ngan ieu teh suratna mana ieu teh suratna disangka maling urang ieu mah moal ku si make suratan suratna ngai jeung surat Pak Gade ieu mah apaleun cek juragan gitu apaleun biasa ngajual aku surat-surat sareng kalar itu ieu jang ka awewena apa lain bisi maneh butuh ongkos tah ieu jual tah jang ke ka awewena sawareh jang ongkos sawareh tah ieu jual mas putih aing ieu babaratak nu aing dieu mah ieu ditinggalan si bebeb zaman baheula kukumpul ya aing loba nu kieu mas putih hungkul aing urang mah kakarak nempo juragan mas putih loba di aing mah aing geura ulin aya sajolang mah mah nu kieu aing duh arek inten naon ge aing mah sok batu juragan tapi sing bener heula si awewena bener juragan mah langsing bukna panjang ai baheula mah teu panjang awas yo lain 10 juta 20 juta ya hargana awas mun gagal waing saya kusurukeun ka balong waing moal juragan moal waing sok yo tuh tah awas ya awena sing bener nu alus nya juragan anu langsing we bae kajeun langsing alah asa ulah hideung we kawas orang Batak teuing atuh da ieu mah aing ek memperbaiki keturunan ye da hideung ge ieu mah hideung mas juragan ulah nu hideung nu rada bodah saeutik aing soalna kulit teh hideung ke turunan aing anak aing jadi siga oli atuh yang penting servis teh juragan mantap sok bawa ka dieu sok buru lah atuh juragan aing geus ieu kasapian euy nya tuh juragan buru ambek-ambekan wae juragan mah loba teuing teu kaluar aing loba teuing ambek jadina teh loba teuing teu kaluar mah ngabagel aing geus ngager meureunnan nya tuh juragan ambek aduh aing juragan kita neangan awewe ieu dibere emas putih Jawa budak kayak kaklabing kaklub aing ada klub mah bola klabing naon sih nya iya emas daripada ngan awewe mending keneh budak aing ngan panjang euy budak urang we dangdanan gitunya jang juragan ieu nanti tadi dijual ke budak bener ih juragan marah bodoh we wae ditipu dewe lah tangke urang kita ngamprokeun budak ka juragan urang balik budak aing musik sana aing gitulah bungana sayang ka klub nah si bapak teh lapis abi ka peak kopi aing hayang teu kuat hayang joget ya hayang ka clubbing hayang di klub malam aing mana tuh si bapak teh nya sekarang aduh iya tah suara si bapak tah ku apa hasil pak hasil ye tempo aduh eta naon pak eta naon mas putih dijual aduh ieu samperagram pas sigananya gede tempo alah lila pisan si kohid aing geus pat peuting ya aing di dieu ya aduh aing kehed kapira kowe nipu mah ka aing si kohid dek nipu dewe kitu lah kapiraku lah moal teu aing percayain sama si kohid ih juragan aya kene juragan ye tah geus aya awe teh juragan ke mana atuh sia teh aya di ditu nungguan ye da urang can kaburu ngajual ieu nah eta can kaburu pan meureun butuh biaya sia teh jang awewe 5.000 dibere 5.000 tapi daekeun juragan kanungguan di ditu kos aromanis yang mau diberi 5.000 emang channel udah orang bogana duit 5.000 kapan ieu can ka pasar juragan terus awena nanti dibawa ka dieu atuh sia teh bungeun eraeun juragan di imah juragan tieun bisa disangka digerebeg ku RT kumaha juragan alah sia pan dulur aing RT nage sia mah lah sieun teuing ku RT anjir berarti juragan menang bansos ya ti RT
Ulah ngira-ngira aing bansos ya teh. Oh, ketang ketang. Aing teh orang kaya nya aing menang bansos teh. Ngulung-mangulung. Ye, awena ditu nungguan. Sok cenah ka dieu buru. Imbungeun juragan di deket balong era cenah. Ye ditu. Urang kudu ka ditu. Heeh, tah abi bade ka pasar juragan, ngan kade juragan. Ulah kasarting juragan. Mentang-mentang geus lila tara dipake eta parabot. Wah, atuh aing ya ngarti atuh ka awe mah aing awe mah kudu lemah lembut. Heeh. Nya bener teh awena geulis euy. Nya bukna panjang juragan sakieu ya, cirina sakieu. Cicing deket sisi balong we pokona. Sisi balong urang di ditu, nu sok maneh cicing di dinya. Nya anu urang sok maraban lauk di balong juragan tah urang tadi di dinya. Terus aing ka dinya mimitina aing ngomongna papatahan heula ngomong kumaha euy. Ah ngomong we hai kumaha lah. Aing soalna geus lila teh papangi jeung awewe teh ya duh. Atukeun bae atuh Heuh juragan. mimitina aing ngomong kumaha ka awena. Nya cabak we kumaha, neng nuju naon gitu, abi juragan gitu. Da geus dibejakeun urang mah. Yang penting mah aya juragan ka dieu eta jodoh di dinya curang. Oh, siap atuh kitu mah euy. Urang ka pasar heula juragan acan dijual ieu. Heuh sok jual buru atuh. Kakarak di DP-an Aing kene butuh duit mah sia teh. Heeh. Dia tuh juragannya kade ka ditu ka balong juragan. Kanu balong nu eta di dinya sok eureun di dinya. Heeh, kade ka bisi 3 jebur manten awewena. Heuh sok ka aing ka ditu lah. Heeh nya juragan. Duh, heuh sok bro. Duh aing euy keumpeur euy ngamangihan awe jeung si Kohid cenah euy alus di ditu awena. Cika euy. Aing ada grogi aing euy mang awewe anyar di ditu duh aing euy. Ku aing beh mana sih euy Kohid teh? Balong aing beh dieu asana bade euy. Oh heueuh meureun beh dieu ya. Apa eta kitu euy? Nih. Halus euy ti tukang mah euy langsing ieu mah. Tubuh sekal kos jawan ubah heula ka aing mere. Ah, aing mah ieu mah siga mah heueuh euy. Neng. Ah, Nuju naon, Neng? ieu nuju ningali balong. Aduh, aing sorana euy. Anjis. Geus ieu si Kohid. Abade ka mana? Aduh, aya si Kohid euy. Abade ka mana? Ieu teh abi teh kiwarangan Jang Kohid. Oh muhun, Kiwarang ka dieu. muhun. Oh ieu teh juragan teh sanes. Muhun nu tadi ku Kohid geuning ku Jang Kohid. Muhun. Mun dia abdi Marni abi teh. Jalmi atunya heueuh da nya aing bobogohan jeung jurig mah heueuh Neng mah jalmi meureun katempana mah. Muhun namina abi teh Marni. Marni, Marni. ai panjangna naon? Marni Sumarni. Marni Sumarni. Muhun. Ih, masih gak orang Sunda, Neng teh ti Sunda. Sudah abi mati palihan gowok ti palihan dinya tah. Oh. Yos juragan calik palih dia. Mangga, muhun, mangga. Aing euy. Ah, aing euy. Gawe bener ieu masih Kohid euy. Neng, Kak, rambut meuni sae, Neng. muhun alhamdulillah. Si juragan bade naon ih? Yo parfumna Neng kieu, Neng. Ih mah awis juragan. Teh besarna di tebih. Ngobu hancur Neng kieu, Neng. Ih, ieu mah sampo nu enggal juragan. Abi di tebih mesirna ge. Salah merek meureun Neng sampona. Ih mah nuju tren abi meser tina online ieu na ge. Ieu na Taro sampona. sampo cap jengkol meureun ieu maneh meureun. Aduh, Ih sanes. Ih mah ti luar negeri meserna sampona ge. Neng. Kah? Teu kenging malik we kadinya atuh ningalikeun naon kadinya bancet. Isin ah. Ieu Sanes tingali muhrim ah ngingwakan ningali. ieu raut wajah juragan geura heula. Wakalah. Aduh, Aling. aing mah we. Aduh, terus terang juragan mah ganteng. Ye, atuh ka dieu we malikna Neng. Aling mah isin ah. Oh, Ih, ieu mah wakal. euy. Parfumna euy. Sungit teh jengkol euy. Ih, ieu mah parfum awis Ari juragan. Neng teh tos janten janda atanapi parawan ting-ting Neng. Abi mah janda tiasa, perawan tiasa abi malah. Aduh, Mawe nyebatna tiasa henteu Neng pernah nikah teh acan. nikah tapi tak jadi kumaha kabujeng kabur pamagetna alimun. Kaburna masalahna naon Neng? Duka tah bade malam pertama teh kalau kabur anjeunna teh duka kunaon juragan. Ada abi tuh siap di kamar tapi kakak lumpat anjeunna duka kunaon tah. Korban pinjol apa gitu Neng?
Duka, tak duka kunaonnya kirang terang. Abi mah. Jantan neng teh can di kumaha gitu. Acan. Can di toel. Acan masih ting-ting abi mah masih gres. Can di rudal can. Oh tuh acan. Aduh. Tuh acan mata kami isin ningali juragan oge. Kokin kebenaran ya euy. Kami mah grogi lah. Ieu siga nama neng teh meureunan parawan ting-ting keneh heureunnya. Mohon juragan deres pisan. Tapi neng kersa teu ayeuna Mohon. oh nikah gitu jeung juragan gitu. Kersa insyaallah juragan kersa. Tenang di juragan mah. Mohon. Palai motor embus aya. Mohon. Abi mau hoyong beca juragan lah lim motor lah. Beca. Mohon hayang bebeca. Teu usum beca mah neng. Ih, resep juragan naik beca Teu mah. usum. Ah, Aya ge cator neng di itu mah. cator. Nya cator. Yos tapi ke diriasnya catorna nya. Ih, bade naon si juragan? Seungit tapi dah euy. Mohon. Abi Ieu ieu. teh dipikir-pikir. Asa bau budak si Kohid euy. Sanes sok abi mah Neng. tatanggina abi mah. Geura sok ningali ya ka dieu neng. Kali mah isin sanes Siga muhrim. budak si Kohid ieu mah euy bauna ge. Sanes abi mah Tuh udah tatanggina. heueuh. Nya si Tatanggi Kohid Kohid. nipu deui wae ka aing gitu. Neng, Kota sok atuh tingali ieu wajah juragan nya. isin Juragan juragan abi kudu mah ningali. isin. Nya atuh juragan meuli ucing dina karung atuh neng teu ningali wajahna mah. Abi mah sanes ucing juragan istri abi mah. Heueuh sok ningali heula. Kali mah isin. Aduh aing mah euy. Si Kohid Kali. mere putri malu kieu si Kohid. Ah, aing geus si Kohid. Ting neng ningali. Ah, si Kohid. Nya bener si aing eta. Budak si Kohid ieu mah. Si Kohid nipu di wae ka aing atuh. Aing coba eta emas geus dibawa deui. Ih, sanes juragan abi mah sanes budak Kohid sanes. Heeh, sia teh budak si Kohid Sanes aing abi apal mah. bauna ge. Benten abi mah sanes. Heeh, bauna ge bau si Kohid Ih, sia teh. sanes abi mah. Aing Istri apal abi bau mah. nu ripuh mah. Ih, sanes Si juragan. Kohid geus nipu Sanes. di wae ka juragan. Walah, Juragan, sanes. wah sia teh Kohid. Sanes abi mah juragan. Heeh, sia teh bau si Sanes. Kohid. Sanes abi mah istri, budak cikon Eh, mah. aing Pamangga. apal bauna naon? Payu ieu. Tah, geuning maneh? Ieu budak maneh. Sanes ya. Awewe ka aing sia. Payu ieu kudu ieu mah tina kalengkong guan juragan. Atunya heuh aing ge jaga-jaga da aing apal ka maneh tah ieu ge aing sanipu. Ieu budak maneh. Sanes budak Kohid sanes. Dah. Aing mah eta mah heueuh tina kalengkong guan ku aing ni ka manehkeun. Tah, nu asli mah ieu atuh da aing ge apa sia teh sok nipu. Ngomongna 60 juta kalangerakeun urang juragan. Atuh gantian 5.000 kalau dibikeun ka budak urang. Eta budak maneh lain budak keturunan aing mejeuna dibere duit ku maneh atuh sia teh. Aing ka aing nipu deui. Eta mah budak maneh lain awewe atuh sia teh. Aduh, Aing mah Aduh, nipu kumaha, aja aduh. nipu ka aing teh. wah, Udah dibere kalengkong guan. Aduh. Urang ekat teh ku juragan. aing mah gaga tuh kelabing teh pak kumaha ieu? Eueuh duit teh aing mah. juragan kalah ambek. Kumaha deui da ya. Aing mah pamerikan ke malam minggu hayang kelabing duh. Aing mah Ngamen ka ditu di kamera. kalau atuh ngamen paling menang ge 10.000 palah. Aing mah Kumaha deui ya. Bapak geus nipu geus bebeakan. aing mah. Sama juragan pinter, aing geus main internet. Wah, Terus juga teh emas putih ngomong lagi 60 juta. Kalengkong guan diberekeun. Aing mah ngamen. Itu ngamen lah. ngamen deui mah tuh palah paling empau wayang moal kelabing kumaha tuh.